with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kusum kuring ngipika hormat. Wasta abdi Baskoro Satrio Wiranugroho. Urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos ngaparin rahmat sareng karunia ka urang sadaya sehingga urang tiasa tempat di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Dina kesempatan ieu sim kuring bade nyangking diantara ngenaan pentingna ngajaga kebersihan. Rancangan sadaya, kebersihan teh mangrupa bagian anu penting dina kahirupan urang sapopoe. Aya paribasa nyebutkeun kebersihan teh sabagian tina iman. Kukituna, urang salaku umat manusia kedah salawasna ngajaga kebersihan. Mau kebersihan diri, mau kebersihan lingkungan. Ngajaga kebersihan diri tiasa dilakukan ku cara mandi rutin, ngumbah leungeun saat acan tuang sareng make pakaian anu bersih. Sedangkan ngajaga kebersihan lingkungan contohna nyaeta micen runtah dina tempatna, ngajaga kebersihan kelas sareng teu ngotoran tempat umum. Pami urang teu ngajaga kebersihan bakal loba penyakit anu datang sapartos batuk, pilek, atanapi penyakit salian, penyakit kulit. Salian ti eta lingkungan anu kotor matak teraosan dipandang sareng nyebabkeun banjir. Kusabab eta hayu urang sadaya ngamimitian dina diri urang sorangan pikeun ngajaga kebersihan ulah ngantosan batur, tapi urang kudu sadar sorangan yen kebersihan teh penting pisan. Mugi kebiasaan menjaga kebersihan urang tiasa hirup sehat, nyaman sareng lingkungan urang janten leuwih asri. Sakitu anu tiasa sim kuring sampaikeun, hapunten upami aya kalepatan kecap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.